wal muslimat rahimakumullah. Untung urang jadi umat Kangjeng Nabi urang. Nah, kagagahan Kangjeng emang kumaha? Kagagahan Kangjeng tembongna ketika di Mekah aya jawara geledegan ngaranna Rukana. Rukana gagahna tenar sa Mekah. Katenaran Rukana lantaran nyana guru penca sa Mekah. Guru penca Abu Lahab teh belajarna di nyana. Abu Jahal belajarna di nyana. Haji Nasir di nyana. Haji Pendi tetaramat ka Bogor lain orang belajar Cimande dagang salak. Di dieu kiciuan melulu. Temenang mani kerpek-kerpek kadal kieu. Wah, aya orang set. Giliran aya musuh lupa. Koreng dagang salak di Bogor. Iya duduan itu beres sih. Tapi lumayan yang nyingsinan kadal bae mah. Golok panjang biasa, ini cabut pendek. Goloknya panjang. Udah ge sieun euy mah Haji Pendek goloknya panjang amat ieu, masyaallah. Sajengka. Jadi itu tukang tipu maka golok-golok pakai nipu. Lain dagang bae jelema nipu, lain ka awewe bae nipu, lain ka pemerintah bae nipu, golok pakai nipu. Ieu jelemana. Saruana jeung si Haji Nasir. Kula geus sakit, boh hebat hati golok, masyaallah. Kula kan osok didele-dele golai buatan mana golok yuk. Maksudna paranti kalapa apa ke suluh apa paranti gelut kan kanyawan. Rong dicabut ya set. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Potong. Si Rukana gagahna luar biasa lantaran Mekah mah dikuasai ku jana kagagahanana. Jangkung gede jelemana. Pas amprok jeung Kangjeng masyaallah digang nu hese lumpat. Cak Rukana mad. Aing keheul ka dia. Dia dikerumuni manusia, disegani manusia, dipakai karesep ku manusia. Dek lompat ke mana dia? Pernah karangkasnya nas. Balik ngaran dia itu. Poteskeun dia. Tinyawa dia kain. Ngaing guru penca di Mekah. Eueuh nu tah nyahoeun ka ngaing. Kagagahan ngaing geus nyahoeun kabeh. Bu Jahal Abu Lahab anak buah aing. Ayo sia di ka mana lompat. Cek Kangjeng Nabi, hayu urang adu kekuatan. Jah, ngalawan dia. Hayu. Sok urang adu kekuatan. Saha coba nu eleh. Wow. Eta Ki Rukana langsung ninju. Pereupna ge segede kalapa. Rukana, masyaallah. Asal lamun jeung Haji Pendi mah teu kudu gelut, dikieukeun pae. Bae ku gagak langsung balepak bae. Haji Nasir mah kena angin ada ngagulibes. Gagahnya Rukana tenar. Jawara geledegan, masyaallah karim. Kanjeng langsung ningali permainan Rukana, tenang Kanjeng. Begitu leungeunna datang ke Kanjeng, cekal ke Kanjeng. Begitu dicekal, awakna ku Kanjeng dicekal. Sakitu gedena, mungkin sakintal setengah mah aya Rukana. Diangkat ku Kanjeng Nabi. Set, dikubayar gua. Cek Kanjeng Nabi langsung ditutukeun. Atuh kapoekan. Kanjeng Nabi sidak kebaik. Sidak gagah. Begitu udah dulu-dulunya remeng-remeng. Aya kene dia emang di dinya. Ulah coba-coba sih ya. Ayo cak Muhammad udah. Cek Kanjeng udah. Awas ya. Ulah awas atuh kuari bae sih. Langsung masang deui. Begitu masang Kanjeng Nabi mah kieu bae. Teu ngalawan Kanjeng kieu sidak. Langsung ditijuan ku Ki Rukana. Dek sadaekna. Memehna malaikat Jibril datang. Mat, tenang. Ulah dilawan. Sidak. Edah. Begitu ditijuan langsung ke Rukana. Kanjeng Nabi maca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim
Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Kacan nanyakeun sabaraha kali. Sia mah bawel jasa. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Acan ieu mah acet budak ja. Nyawa si acet. Kirukana tina tanaga luar datang ke tanaga batin. Sia kuaing kuari. Aing make tanaga batin nang di Cisoka. Pelor geus dahar ku aing, gabah geus dahar ku aing. Ambo. Pohara teh Cisoka pohara eta. Nah, langsung dibetenkeun. Kanjeng Nabi Haji Pendi ge bisa teh ku situ beten-beten. Ngan ka pacirit. Lain tanaga nu kaluar. Beres. Dibetenkeun langsung tijuan Kanjeng Nabi. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Timiti ditaruh terus tijuan sakadaek make tenaga dalam terus dikerahkeun. Kanjeng Nabi tetap subhanallah bihamdihi subhanallah. Datang kang geus sajang nang oleh pas. Aya terus Kanjeng terus subhanallah. Ye hayu. Golek paksa. Langsung tepamit deui balik ke rukana bebe jaka babaturan. Woi, orang di urang geus aya ahli sihir. Sa eta Muhammad orang ahli sihir kos kitu ge ulah diantep. Encan diangkat jadi rasul kakarak umur 20 tahun geus ngelehkeun jawara geledegan. Babacaanna subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Baca 202 dibacana ngan ulah napas kira-kira tuh Haji Nasir langsung aduh bacana 202 okos aya jelema usahana keur ngajejes usaha keur ngajejes bingung nyana ngobrol jeung anakna nak usaha abah ieu keur kieu bae ceuk ieu boro-boro ngagedean urang hutan tungtung nama ieu mah wasa potong nyanaknya ceuk ieu kumaha kahareupna ieu urang jual bae aya Kiai Husain Al-Imani waliullah datang begitu datang tata dina jangan geus ngomong ti heula ka anakna duh itu ti jauh kene aya kiai asana kurang tepat amat cek nanya datang urang keur kieu lain embung mere jeung lain teu hayang ngahargaan tetapi urang keur riweuh datang sasalaman ngomong kieu je Kiai Husain sebenarnya mah kedatangan kula kurang tepat lantaran atuh lah sakumaha tadi diobrolkeun je kadangnya ti jauh kene wali mah nyahoan mentek sing ade wali mah nyahoan nyana beureum beungeut beureum tetep jujur urang ka imah ulah bingung cek Kiai Husain Al-Imani ari hayang maju mah baca bae di surat Al-An'am sasurat baca ngan pelbah ayat wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah baca 202 wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah artina pangeran anjeun teh nu maha sugih tur ngabogahan kadeudeu rahmat baca 212 tah eta dibaca bareng balik Ki Husain ka ditu dibaca tah bahkan macana lain nyana bae anak maca pamajikan maca surat Al-An'am sasurat ngan pelebah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah 202 macana Masya Allah ngan saminggu dibaca eta dagang Masya Allah kali luar biasa naon bae kesulitan aya jalan bae ti Gusti Allah ya Allah ya Rabb terus makin ningkat neangan Ki Husain ieu ka mana Ki Husain maksudna terima kasih teu daek kapanggih asal datang ka imahna eueuh salila nyana aya di imahna mah tak Ki Husain teu daek datang-datang pan aya kiai urang mah lain kitu pan wah pasti deuk mere kae wow malah geus diteleponan kapan mau ke sini kapan
Udah ada kerasanya belum? Kiai tolol sama kiai kos gitu mah. Kiai aya kuari kiai na ge aya. Kiai asli embung. Embung dibere jalainannya nang Allah ayat nage ayat nu Allah nu macana ge nyana atuh geus pasrahkeun ka Allah. Teu daekeun ka panggih. Nah, eta ayat lain sambarangan. Baca mantap make aturan 202. Ieu mah keur nyaritakeun 202 tah subhanallah bihamdi subhanallah 202. Sarua jeung ayat eta wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah masyaallah karim. Sok kukula diijazahkeun ka kabeh. Bisa aya kesulitan-kesulitan perdagangan ya khususnya ya. Ya, tapi ingat, engke ka ditu mau sapi. Sekarang dibahas. Cenah hese dek mere, ieu geus menta sapi ti heula. Bahkan memeh maju sapi geus kudu dituntun. Tolol. Lah amal manjur. Nah, surat naon tadi? Engke kula bejaan. Dah. Celina lain celi lain biasa. Tuh, dai amankan. Iya kari. Nah, iya ge maca subhanallah bihamdi subhanallah 202 ngan ulah napas. Teu kuat cenah ge sakuatna datang ka mana urang ulah napas. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallah sabaraha tak kuatna ke 10 20 kuat eureun barakat deui tai Kanjeng Nabi datang ka rukanah ngaleh-leh teu kuat. Nah, tenar kahebatan Kangjeng, kagagahan Kangjeng, kasep aya di Kangjeng, ganteng aya di Kangjeng, gagah aya di Kangjeng, pinter aya di Kangjeng, cerdik aya di Kangjeng. Wah, segala aya di Kangjeng. Aduh, awewe lapar neuleuh Kangjeng seubeuh. Ku kasep-kasep. Aya jelema geus 2 peuting teu dahar asal neuleuh Kangjeng. Ya Allah, seubeuh. Urang coba keur seubeuh neuleuh Haji Pendi, lapar. Urang keur seubeuh deuleuh Haji Nasir belu. Ai lapar mah henteu kan belu. Belu bahasa Jerman. Ya Allah ya Rabbi Kangjeng masyaallah hingga mun kudu dicaritakeun mah lobalah awewe anu pagedrug jeung awewe deui. Lobalah wanita-wanita anu pagedrug ngan kulantaran Kangjeng Nabi mah naon kitu ngaranna embung diperebutkeun ngadoa lah Kangjeng ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb abdi teh hamba Gusti dibere kasep dibere ganteng dibere sagala-galana lain nu abdi nu Gusti abdi dilahirkeun ka dunya ku Gusti teu ngaku-ngaku abdi mah ulah jadi fitnah ka kasepan abdi ulah jadi fitnah ka gantengan abdi sakumaha fitnahna kasep nu dibawa ku Kangjeng Nabi Yusuf dulur kula sakumaha ganteng nu dibawa ku Kangjeng Nabi Yusuf dulur kula jadi fitnah sehingga dulur kula nu ngaran Yusuf ka penjara sanggeus di penjara loba fitnah-fitnah nu lain amankeun abdi Gusti supaya ulah jadi huru-hara ka kasepan teh ti harita ka kasepan Kangjeng mastur sehingga tenang tentrem neuleuh kasep tapi teu jadi fitnah Kangjeng kasepan Kangjeng jeung Kangjeng Nabi Yusuf bakal tembongna engke di surga Kangjeng Nabi Yusuf eleh ku Kangjeng Nabi urang ngan teu jadi fitnah di dunyana tenang tentrem urang dari Haji Pendi kan kasep tapi tenang tentrem maksudna teu kahayang teu naon datang ka embung urang leuleuh beungeutna ge datang ka embung urang kitulah Kangjeng Nabi urang ya Allah ya Rabb kasep Kangjeng teh nah iyalah Kangjeng membawa rahmat maksudna kumaha bisi aya nu can apal bahwa pangeran teh Allah Kangjeng Nabi diutus rahmatna terus ke kampung urang sehingga urang nyaho oh pangeran teh Allah besi can aya apa can aya nu apalin bahwa nabi akhir zaman teh Kangjeng Nabi rasul terakhir teh Kangjeng Nabi rahmat Kangjeng Nabi nyorot ka Tangerang khususna umumna ke saantero urang apal ku ari nabi urang nabi akhir zaman la nabi ya ba'di cek Kangjeng